warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadulur sadayana. Pangkeun wasta abi Lisa Hadatillah neuneuhna Lili. Pangkeun wasta abi Melisa Septiani neuneuhna Email. Tepangkeun wasta abdi Dini Hastuti neuneuhna Dini. Pangkeun wasta abdi Dina Maria neuneuhna Dina. Tepangkeun wasta abdi Sofi Sofiatul Kisti neuneuhna Kisti. Tepangkeun wasta abi Pioni Pasha Octaverius neuneuhna Pion. Simkuring sareng rerencangan di kelas TIK 5. Terus janten bagian SMKN Bantar Kalong. Mana? Teh seueur di sana. Nyaeta RPL, TKJ, TBSM, TKN, Farmasi, sareng OD, TKP, sareng Telin. Sareng seueur ekstrakurikulerna sapertos PMR, PKS, Pramuka Paskibra, Anggar Tinju sareng Voli. Fasilitasna lengkap sareng oge lingkunganna bersih. Para wargi sadayana hayu urang mikareueus basa. Ini sareng budaya Sunda. Margi basa teh mangrupa cicireu bangsa. Awatos pamituh dimulai ku urang. pilih kalili ku urang dengan cenah abi seueur maafkeun hasna sapertos Bugis, haredog, pecel, peuyeum, sareng sejabana. Mung sakitu nu tiasa ku abdi dipikahatur. Hapunten nyeri aya cariosan anu kirang sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang Sunda wani ngadu getih Sunda wani diadu hade tatah di basa hade rupa urang Sunda kudu maju getih Sunda tong jadi baku ulah naik gawe tapi dicaket dijajah kudu nunggal. Pulang pagi hanya untuk mengais rezeki.